bi Acih aya. Eta si Acih di mana-mana aya bae. Ya Allah. Geciri deket karena akhir zaman, deket karena kiamat. Awewe leungit KR. Saur Rasulullah sing puri nyampaikan wungkul dina hadis na Rasulullah SAW, saya ti zamanun ala ummati yarfa'ullahu arba'ata asya'a. Deket karena akhir zaman 4 perkara diangkat ku Allah. Naon di antarana yarfa'ullahul barakah minal ardi. Allah ngangkat keberkahan di bumi ieu, di tanah ieu. Baheula mah urang nyekel duit 1.000 rupiah, Bu, mahi balanja kana naon-naon leres teu. Ayeuna rupiah geus kurang berkah. Duit 1.000 ngagoleh di jalan ku budak dileyak ayeuna mah. Urang baheula bekal sakola 1.000 asa pang cukupna baheula mah. Geus teu aya hargaan duit 1.000 dileyak ku budak di jalan. Ya Allah ya Rabbana. Yarfa'ullahu rahmah minal qulub. Nu kadua, nur cahaya hati jelema diangkat ku Allah. Mana cahaya hati jelema diangkat? Loba jelema dinasehatan ku ulama ku kiai lain nurut malik ngamusuhan ka kiai. Loba nu kitu. Loba nu kitu. Deelingan dinasehatan lain nurut malik ngalawan. Maaf, ulah di luar imah, di jero imah. Ibu jeung bapak mapakahan anak ayeuna mantak nyeri hate. Bener teh? Budak di papagahan ku indung bapak malik molototan ngamusuhan ka indung bapak. Baheula anu wani kitu tah aya. Ngadenge suara dehem bapak ngadeg-deg urang baheula. Aham, cicing budak baheula. Ayeuna mah tibalik kolot nu sieun ku anak. Bapana dehem, aham, budakna molotot. Naon Pak? Naon Pak? Naon? Cuk bapana henteu jang teu. Riweuh ayeuna mah. Loba kolot sieun ku anak. Nu katilu, yarfa'ullahul adla minal hukami. Para penegak hukum dicabut keadilanna dan dikurangan keadilanana geus teu adil. Sok tingali kejadian di Indonesia ayeuna, Masya Allah. Geus ngeri, ieu ciri geus dararatang. Nu kaopat, yarfa'ullahul haya'a minan nisa'i. Allah ngangkat sifat isin awewe. Awewe geus teu aya ka isin. Awewe zaman ayeuna geus leungit sifat erana. Lamun marake calana nu salakina. Para wanda lolobana nongkrong di jalan jeung molna bari nempokeun ping-pingna da make kolor akina. Riut akina sirah eta. Tiap rek macul ka sawah kolorna leungit wae. Dipapake ku incuna si Nopi, si Irma, si Imas, si Reni mararake. Si Riena mararake, si Ebah, si Itoh, si Mimin, si Titin mararake. Aya si Mimin, ada si Mimin di mana-mana aya deh. Pajarkeun teh model gaul, nyieun rok teu diukur, makena paluhur-luhur, dah hayang katempo. Yang ketemu kenal pot racing nyaho engge hapur sing jareblag digaro mending ngebul najis teu pantes ya ebah dengekeun mending ge rapih istiqomah amin ya Allah ya Rabbal. Ibu berarti sabaraha bulan orang hirup di jeur beuteung indung teh. Lamun 8 bulan bolojor lahir hitung ti 5 genep 7 8 salap berarti 5 bul ngadon ngapan di jero beuteung indung udag ku logika ku akal kaharti teu ku akal rek lewat mana napas emang na beuteung indung loba jendelaan jendela hiji-hiji ge para butjeung bapakna beda ieu nu halal ahli kokorobet kabeh ieu. Tukomono tukang nu hareup ongkoh Bu Allahul Muddabbir Allah yang maha pengatur sadayana diatur ku Gusti Subhanahu. Makana beres rajaban setiap ningali dadameun Allah biasakeun maca tas tengah peuting nongkrong red
ka langit caang bulan indah bulan bintang kumaha cek eta di balik kerajaban subhanallah maha suci ya Allah yang telah menciptakan bulan bintang begitu indah. Terima kasih ya Allah, aku masih dikasih kesempatan untuk melihat ciptaan-ciptaanmu. Subhanallah. Jadi ibadah. Ningali dadamelan Gusti Allah. Sore hujan, raat deui, bijil cahaya panon poe, pelentung di langit berwarna-warni. Naon ngaranna? Kumaha cek nu balik kerajaban subhanallah maha suci ya Allah nu tos ngadamel pelangi saki endahna nuhun Gusti abdi masih tiasa ningali dadalman Gusti subhanallah walhamdulillah jadi ibadah ieu mah rajaban unggal tahun begitu ningali pelangi uset kumaha ngecetna mikiran cek sakalian estegerna pikiran nepi henteu ka langit cukup subha tidinya hasil hikmah tina peringatan Isra Mi'raj naon asep nu kahiji tazidul iman tambah-tambah kekuatan iman balik rajaban sing tambah kekuatan iman ka Allah iman ka Rasulna tambah-tambah kuat cinta ka Allah cinta ka Rasulna nya jang indung bapana balik rajaban nambahan kuat iman jeung cinta tapi aya PR berat jang ibu jang bapak naon anak-anak urang ayeuna loba kolot geus lalawora teu malire ka anakna sorangan maneh rek ngaji rek henteu masa bodoh rek salat rek henteu masa bodoh lamun anak diantep jauh bodoh tina agama hati-hati ulah waka di akhirat eta budak ngagusur indung bapana ka neraka di dunya keneh bakal kerasa akibatna ayeuna kabejakeun di mana-mana loba kolot mulai nyeri hate ku anak-anakna leres tina akhlak tata krama geus jauh ayeuna bala mah urang ngaliwatan indung bapa dodongkoan ti kajauhan pa ma geser calikna saalit abdi bada ngalangkung bisi kadupak ku abdi anak urang kitu teh ayeuna ngaliwat jawab gitu teh geus teh aya akhlak budak ayeuna induna jajalaneun men seret eta mereka nyungsep induna pan bapana ngagoler di tengah imah dilengkahan siak guat juleng ngalengkah kagok nincak beheung bapana mending ngek anak jurig sugan geus nincak beheung bapana le mentah hampura malah molotot ka bapana bokap sih bokap teu nyambung dahar jeung teri tina biwir jadi bokap datang indungna ih nyokap datang ninikna nyokep trojol akina oh nyakop eta bahasa jurig di mana eta ya Allah loba kolot nyeri hate kuan ya loba barudak pemuda di dieu remaja putra putri punten hayang teu pendak sareng Rasulullah hayang teh di akhirat penak jeung Rasulullah keur hirup di dunia ulah coba-coba nganyerikeun hate indung bapa maaf sok sanajan aya umat akhir zaman rajin salat fardu sunat teu katinggalieun puasa fardu sunat teu katinggalieun haji umroh na tiap tahun tapi nganyerikeun hate indung bapa teu kaburu mentah hampura ka indung bapa na teu ridho di akhirat eta budak moal meunang syafaat naudzubillah min dzalik naku berat-berat ting ancamanana Asep budak doraka ka indung bapa moal menang syafaah sabab aya jasa indung bapa teu bisa dibayar ku anak leres teu bapa ngabelan anak nepi ka narohkeun nyawa banting tulang nyari biaya leres teu Pak ibu ngabelan anak jelas-jelas asli ngorbankeun nyawa keur ngajurukeun anak ke pan korban nyawa seseueurna eta pan ngajuru teh juruna maot leres teu pantes Rasulullah ngangkat derajat ibu 3 tingkat di atas bapak-bapak naon sababna aya jasa indung teu bisa dibayar ku kumpulkeun harta anakna saalam dunia pikeun mayar jasa indungna moal kabayar hebat 3 tingkat derajat ibu diangkat disindir kono qasidah ibu kaulah wanita yang derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung
ngandung lagi mun anakna 10 aing bolak-balik ka didinya lagu menyusui, mengasuh dan merawat lalu membesarkan putra putrimu ibu. Ayana qasidah aya. Kapungkur mah sanes qasidah sanes nu maena ibu-ibu ning alat tegelde baruleud naon baheula mah. Tagoni. Zaman jadul neueuh variasi nakol ge kitu ti mimiti nepi ka anggeus. Lagu teh jauh tiadana. Pak brung brung pak brung do pak brung brung pak brung nu nyanyiana teh BEN. Ya dana dan brung do pak brung baheula lipan pamedok-medok. Make gelung baheula mah konde. Eueuh busana muslimah eueuh baheula mah baju ge berukat nu barolong teh kutang sehingga rembat. Inget baheula sok lalajok abdi rombongan kosidati bantarujeg pak brung brung pak brung baheula di kecamatan bade mintonkeun lagu-lagu Rolling Stone. Eta nini Rolling Stone anu ujung-ujung nanti geuning ya kadal haram atuh kadal mah haram kada dengekeun we eta lagu baheula leungit tagoni datang rebana mulai aya variasi pukulan almanar tasik cerak jering 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 jeng 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 cerak jering 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 jeng ding 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 tak tung 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 jeng 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 ding ding tak tung 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 jeng 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 ding ding tak tuk tak tung tung 3 poe aing latihan mereka muncrat ya ciduh. Leungit rebana datang cerawis. Hah? Kok emak dia mah geus kolotnya? Mak rawis. Alatna baruleud leutik budak santri di imah meuli alatna saperangkat. Latihan unggal peuting marawis, nakol pataek daek satarik-tarik. Mun gandeng yang di lemur. Kadenge ka mana-mana, eueuh opak kadenge teh kitu. Eueuh opak ai gemblong, eueuh opak ai gemblong, eueuh opak. Emping ngecucur. Mendengareunaheun eta budak nakol. Masya Allah. Bo, ibu boga jasa teh bisa dibayar ku salaki. Hei pak, ulah macam-macam ka pamajikan. Cicing. Sakumaha gagahna bapak moal mampu mayar jasa pamajikan, anak moal mampu mayar jasa indung. Mana sep ibu-ibu jenjang menuju kehamilan rutin sabulan sakali miceunan darah kotor leres teu. Bahasa agama naon? Head. Bahasa nasional naon? Men. Bahasa Sunda naon di dieu? Kotoran. Bahasa karak ngadenge. Atau ya kotoran mah empel ku sorangan. Kareseban. Bahasa preman naon? Aya bahasa preman aya. Naon? Brewok utah getih. Si botak jadi merana. Gak cicing. Tulis ya lumayan. Ibu kermen kerhead maaf. Sok anu nyareri awak leres teh. Urang lalaki ngarasakeun teu Pak. Hayang tarima bersih. Cek ibu atuh teu adil no men awewe adil. Ketika ibu men aya ibadah mahdoh diliburkeun. 10 menit keadaan lohor ibu men. Begitu adzan lohor ibu molor. Tibrak nepi ka sore. Cek salakina dosa siap teu salat. Sorry Kang. Men. Geunah eta ngajawab. Bulan Ramadan puasa salakina kokoloyongan leuleus lapar
Begitu asup ka kamar pamajikan keur bak dahar. Jeung salakina ayo sia kanyawan nyai. Dosa sia teu puasa. Sorry Kang, baru saja aku men. Teu percaya deuleu. Mantak lamun ibu boga salaki tara salat tara puasa Ramadan, berarti salaki ibu keur dielingan teu nurut bae. Puncakna terakhir soptek urut ibu wawalkeun kana sungut salaki sia tara salat berarti men hakan palang. Moal bisa mayar Pak ibu mamen urang mah yang tadi mah bersih bae. Dua, mana jasa ibu teu bisa dibayar ku anak hamil keur nyiram ge ripuh ibu-ibu mah samar kahayang kadang-kadang sok bau kana lauk salaki geus pusing atuh nyai dahar ame sehat eta orok tak akang beli sate embung pes lukmas embung jeung gepuk rendang embung geus jeung naon atuh asa ngeunah Kang lamun dahar sanguna dicocolkeun kana tarang ustad astagfirullah. Sia mah lain nyiram kasurupan. Nya salakina da karunya anak sieun ngelai. Dijingjing pamajikanna ka imah ustad. Beureum mawa sangu sapiring. Waalaikumsalam. Non Kang, pun bojo nyiram dibawa ka aing bidan ge lain. Lain kahayangna aneh, teu isuk mung dahar. Atuh antepkeun bae, atuh karunya orok ustad ih. Eta tuh mau sangu, sangu mah dibawa ngan daharna mung jeung lauk. Naon atuh ngabayangkeun ngeunah lamun sangu dicocolkeun kana tarang ustad. Ustad daripada sia nyocol aing mending aing nyocol sia. Kan ustad ge dipitrahan meureunnan main cocol wae. Aneh nu nyiram mah. Ade nu nyiram teu pararuguh. Itu mung, ieu mung. Salakina nyedek maksa. Hayang jeung naon atuh dahar? Jujur, budak bisi ngelai. Hayang jeung pais naon? Lukmas. Lain. Naon atuh? Pais bobogaan akang. Salakina calangap. Nyai sakit teh menang neuk-teuk baheula. Piraku ku aing kudu dibehakeun. Tapi teu nanaon demi anak daripada anak ngelahi. Salakina ngaleos ka mana Kang? Di sunatan. Mun balik mun dahar ulah menta deui berarti geus beak. Salakina rek ka rumah sakit ngaliwatan pasar. Di sisi pasar di jalan anu dagang obat. Make alat peraga binatang. Make orai. Kemudian eta nu dagang obat make peragana kuya. Kabeneran pisan eta kuyakeun nongtot huluna. Cek eta si bapak-bapak daripada aing disunatan deui nyeri mending hulu kuyak ku aing beuli. Soalna rada kembar ya cenah. Akhirna cek salakina, "Pak, ieu kuya sabaraha hargana?" Lain jualeun ieu mah jang. Ieu mah alat peraga dagang obat. Kuring mah jang ubar langsung. Butuh nage tina beheung kana hulu. Awakna mah batokna ge ku amang. Nya jang ubar mah teu nanaon lah heug bae. Sok pencit 50.000 dibayar. 100 jang, kene 100.000 tah. Pona demi anak. Pencit dijingjing dibawa balik. Cek pamajikanana teu jadi disunatannya. Batu geus lapar. Jadi nyai ayeuna mah canggih. Akang 7 kali disuntik nage. Teu karasa tah na keresek pais ku sia buru-buru mun geus beak ulah menta deui beak akang. Salakina ka dapur dibuka eta bungkusan ngagoak akang cek salakina naon sate gogorowokan atuh geura pasak bae
teu sangka geus ti peunjit mah gede atuh hulu kuya eta ari ditelek-telek aya panonan pamajikan ngaguak deui akang aya naon gogorokan bae teu sangka kunaon paingan dinu pohek tara nyasar aya panonan hulu kuya he titin dengekeun ih nu nyiram ampun aneh-aneh kahayang teh Bu jujur lalaki moal bisa mayar jelas teh naon deui nu teu bisa dibayar ti pamajikan hamil tina nyiram nangis ripuh komo geus gede beteung 7-8 bulan sih mau drum band kemana-mana pan sare ge guling gasahan ibu leres teu cenah bayeung yang naon eta teh teu bisa sare eungap nyangigir pegel asa keplok ka beuteung nang kuban sieun mejret budak nang karak we curiga sieun anu teterekelan deui da salakina terkenal juara 1 dunia panjat pinang siga camat juara panjat pinang camat ya Allah Bo guling gasahan mana ada nu teu bisa dibayar ku salaki juruna maot urang mah teu ngarasakeun nyeri Pak pamajikan mah di kamar jeung bidan ngaheujeunkeun orok salakina mah di luar nyenyotan jinggo bari wiridan lalaki awewe pamajikanna di kamar hese keluar eta orok sirahna geus nongtot teu bijil-bijil bidan keluar ya salakina mun bebidan sampeurkeun pamajikan geus beak tanaga karunya budak bese hese bijil karak nyampeurkeun salakina ka kamar nyai sabar tawakal nyai heujeunkeun nyeri Kang nyeri hasawa tanaga paksakeun nyai paksakeun itu sirah budak geus nongtot hasawa tanaga Kang geus jeung akang ame tanaga baru ayo bareng ngaheujeun ayo 1 2 3 semangat ayo nyai alhamdulillah salakina ti heula ngajuru bidan ge ruas cek bidan ieu orok bau naon salakina modal geuleuh najis adang lain nyengir mikir sia teh sing nyaah ka pamajikan urang mah yang tarima beres bener teh Bu terakhir mana jasa indung teu bisa dibayar ku anak ku salaki ASI air susu nu bisa ngarepehkeun budak iwal ti indung ibu jeung bapak ke dahar na meja makan orok diayun terus ceurik dipangku ku bapana lain repeh jejeritan orok teh da ku bapana beri kakesak mulur mah molur we atuh kolot keur dahar ge ngaganggu bae ku indung dicokot Kang sok akang mah dahar be hayo keureuy keun orok mah ku abdi ka dieu keun ku indung dipangku bager kasep anak mama dikemahakeun ku bapak bapak ujang mah galak jurig ta orok ngajawab cenah nyahoun orokna ge bapana jurig ku indung mah repeh langsung naon sababna stop kontak orok aya di indung gep orok ceurik ditangkep ke indung langsung indungna ngaluarkeun jurus kodok burial lolep repeh eta budak tibang sabaraha jurus eta kodok burial lolep cager bapana mah teu bisaeun nyusuhan penting ibu kaganggu bener teh aya boga orok teu bisa tibra eta sare keur ngalenyap tibra sare hoa bapana mah kerek ibu nu hudang leres teh
langsung ibu nu ngarepehkeun nyokot stop kontak kodok burial lolep geus beunang remote na ku orok mah jempling eta orok cek indungna bari nyusuan bari ngalenyap sare deui karake 3 menit hudang deui eta indungna anu oa-oaan hiji deui gede sorana teh ih najis cek indungna ieu orok bijil ti tukang ditempo orok kajajaden ih pengganggu pengorbanan indung teu bisa dibayar kuaan pantes ancaman ge berat sok sanajan budak rajin ibadah berang peuting tapi lamun teu menang ridho indung jeung bapana di akhirat moal menang syafaah Kangjeng Nabi Muhammad al aku liwalidayh jelema nu sok kanyerikeun hate indung bapa maot teu kaburu tobat teu kaburu minta ridho ka indung bapa maaf moal menang syafaah mudah-mudahan urang aya dina ridho indung bapa amin ya Allah ya Rabbal. Jadi aya tugas Asep balik rajabannya naon tugasna geura pariksa anak-anak urang kaimananana kualitas tauhidna geus nepi ka mana budak urang wauh ka Allah jeung ka Rasulna penting ieu ulah diantep bodoh budak jauh tina agama baheula mah urang ngaji keur leutik di imah kiai teu indungnya bapa nu ngalongo ka imah kiai sieun anakna teu nepi ka pangajian Pak Kiai, anak abdi aya ngaji, aya Kang itu keur ngapalkeun. Aya nama eueuh nu kitu kolot. Lurjeun bae ka anak teh. Ai timah mah keluar budak magrib mau samping rasan rek ngaji. Ternyata di jalan panggih jeung babaturanana anu teu ngararaji. Milu begadang abring-abringan di jalan, tengah peuting ribut, panggih jeung musuh, tawuran. Anakna jadi korban, beunang ku celirit dibawa ke rumah sakit. Tengah peting imah bapana digedoran ku aparat bapana hudang sare lelungu aya naon Pak tadi aya tawuran di jalan aya nu korban budak ieu dipoto anak bapa lain nya anak abdi ieu tah lamun geus kajadian kitu saha nu korban jawab saha nu korban budak astagfirullahalazim saged teh ngomong make salot tadi di bejaan nu korban ku celurit teh bud aku non bieu ngajawab kolot nu korban budak nu rugi tah eta nyambung nu kitu di kolot nu korban emang indungna milu tawuran memoho panci budak jadi indung jadi rugi. Ayo gira-giringkeun budak ke pangajian. Pan baheula mah dididik keimanan teh ku indung bapa heula. Ti leuletik diwauhkeun ti orok diwauhkeun ka nami Allah nami Rasulullah. Indung baheula mah kolot baheula hebat rajin. Orok di mandian, disedok, disipat, di kayu putihan, dipangku ku indung memeh disusuan. Allah ya Rasulullah sing soleh bager ceng. Baheula mah kitu. Ibu kitu teh ayeuna. Jawab. Ibu kitu teh. Budak istiaman di mandian, disedok, disipat, babak beluar banget budak. Di ayun, lain dikir, baheula mah urang sare di ayun ku indung, la ilaha illallah, baheula mah kitu. Ya mah lain, ayo perem. Indungna aral, ayun mah, di ayun, ayo perem. Yang setengah peting batur kaganggu keur sarare. Pan mah isu kudu nyaring ngaulaan maneh ayun di ayun ayo perem pada hari Minggu kuturut ayah ke kota budak rek sare dibere lagu eta atuh molotot teu bisa sare mikiran lagu hayang gerepe Minggu dari kulin ka kota jeung ayah atukeun be Asep da eta mah lagu budak heueuh lagu budak tapi eusina nitah ulin ganti judul atuh sok make lagu ngan judulna nu ngadidik ibadah tong hari Minggu judulna hari Jumat jang bager Kasep ayo sare di ayun ku mak boga lagu anyar ti si Asep Bubarok judulna hari Jumat pada hari Jumat ku ikut ayah ke masjid kan bagus nita ibadah pakai sendal jepit ku duduk samping Pak Khotib itu ku mendengarkan Pak Khotib yang sedang berkhutbah
mengajarkan kita supaya baik sholatnya. La ilaha illallah. Tulis Pak Ud. Pak Ud, aya Pak Ud di dia. Da ngajar lagu teka budak lagu nu adidik ibadah. Pelangi ganti mengaji. Mengaji barokah jiwamu, marah pusing kacau hilang karenamu. Allah Maha Agung penuh kasih sayang. Mengaji cinta Al-Quran. Eta ngadidik eta lagu. Datang bapakna peremjang abah ge boga lagu matematika dengekeun jang. Jeung hiji jumlahkeun jadi 2, lamun bisa ngaji engke bisa ngadua, itu kan lumayan matematika. 2 jeung 2 jumlahkeun jadi 4, mun bisa ngadua engke bakal menang berkat, lumayan. 4 jeung 4 jumlahkeun jadi 8, mun loba berkat mah hese barang hakan, lumayan. 8 jeung 8 jumlahkeun ke 16, sabeubarang hakan pasti bakal awet beas, lumayan. 16 jeung 16 jumlahkeun 32, mun geus loba beas bisa mere kami toha alus. 32 jeung 32 jumlahkeun genep 4 bageur kami toha pamajikan bisa 4. Nah eta Pak. Ibu-ibu setuju? Pasti. Bapak setuju? Yakin. Nya ulah nyalakeun kanu nyandung pan Allah miwarang dina Quran tong munafik. Ustadna para kiai nyampaikan ayat masna wasulasa waruba itu ngan mempertahankan ibu bener wajib merenang bener tuh jangka utuhan rumah tangga opatah cek Allah gana Quran berarti nu pamajikan opat eta Superman pamajikan 3 gentleman nu pamajikan 2 real man lelaki yang nyata. Nu pamajikan hiji cemen. Termasuk aing. Bu. Nu can boga pamajikan no comment. Bu. Pertahankeun ku ibu akhlak soleha supaya lalaki urang teu ka mana-mana hatena kitu. Turutan cenah akhlak Siti Khadijah. Kumaha kitu alakna Siti Khadijah pinter nyenangkeun caroge ku bahasa. Jadi Siti Khadijah mah teu wantun ngaluhuran suara caroge. Ibu kitu teu? Pak, pamajikan orang kitu teu? Tolong dicatat. Itu kegagalan pertama. Nu kadua, senangkeun caroge ku tingkah laku. Siti Khadijah pemimayunan Rasulullah tungkul teu wantun neuteuk wajah caroge. Istri urang kitu teu Pak? Geus henteu deui wae. Geus eueuh araheun ieu mah. Ngobrol jeung salaki nengak panon molotot ciduh muncrat. Pamajikan aing di smackdown ku aing. 3 sedangkeun caraki ku dandanan osok dandan. Ibu osok dandan. Osok ke pasar ka ondangan. Babak belur nya hareupan sare jeung salaki percis neuni pelet nyasar. Atau salakina asup ka jero kamar muringkak bulu punduk anu ngalualer ngabugigag buuk acak-acakan kali kutang pegat sabelah disambung make panitih salakina ngadeg-deg di kamar innalillahi wa inna ilaihi rajiun Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum maca ayat kursi ya Allah ya sore geus aya penampakan di kamar aya ditelak-telak geuning pamajikan ahkeun bae goreng-goreng ge aing sono digabruk ku salakina gogoakan panitih nojos geus goreng nyiksa deui mun bapa boga pamajikan casing nangis modal kitu eta geus beujeuhna dikana kulkaskeun. Bo sok rahayu baheula mah indung urang bapak urang ngadidik keimanan ka barudak ti leuletik ti orok geus diwauhkeun ka Gusti Allah kitu hayang kembali disebut teu baheula indung ngadidik anakna
di ayun di huapan bari ngahuapan budak indung teh zikir sok bager mam bager Allah ya Rasulullah bari dibeuweung baheula mah ku indung dakwah blender bener teh ngalaman baheula ngalaman digayem baheula ku indung kadaharan teh teas jang orok jang budak pedo mantak aya peneliti baheula naon sababna budak baheula loba nurut ka indung sabab budak baheula loba ngadahar ciduh indung nurut ka indung anu geus jarang main blender wae kadaharan teh jang orok meuli blender colokeun listrik pancet bubuk wawelkeun ka budak gede budakna saeutik indungna muter siga blender lieur loba budak blender ayeuna sok tanamkeun tauhid ti leuleutik ka budak ieu hikmahna kudu aya kekuatan iman. Hikmah nu kadua Asep tina peringatan Isra Mi'raj naon? Tadhirul qalbi, pembersihan hati. Saat acan Rasul diberangkatkan Isra Mi'raj, Rasulullah dicanda ku malaikat Jibril ka sumur Zam-Zam, dibelah dadana, dibersihkan manahna. Lain berarti kotor. Hati Rasulullah sudah bersih, lebih dibersihkan lagi. Lalu diisi dengan ilmu hikmah hilim sapinuhna sabab Rasul rek janten tamu Allah anu maha bersih sedangkan Allah mau narima kasemahna kecuali nu bersih ieu pelajaran jang urang naon pelajaranana setiap rek salat wudu heula ngan biasakeun memeh wudu mersihan heula hate nu jelas nu kudu dibersihan mah hate urang kokotor hati ulah dibawa wudu kokotor hati ulah dibawa sholat sabab ngajaga eta kokotor hati karena teu diijabah doa sedengkeun dina sholat teh pangutama-utamana doa ti mimiti urang ngadoa menta dihampura ka Allah hayang dipikaja aku Allah hayang dijembarkeun hirup ku Allah hayang digampangkeun rezeki ku Allah hayang diangkat derajat hirup ku Allah rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini eta doa dina salat lamun ngandelkeun wudu ungkul hate kotor hese rek diijabah maka namanya wudu beulah heula dada bersihan hate mulai isukan wararudu marawa bedog teropong ku mata batin tembus kana hate ya Allah paingan doa tara diijabah ya dina hate runtah meuni balatakil naon Asep sampahna hiji sombong ulah dibawa wudu salat jelema bisa sombong ku harta bener teu asa aing pamampuna ngarendeng diuk jeung tatangan nu sangsara meuni ngajauhan sieun katempelan malarat punten lamun teu aya doa fakir miskin moal aya nu beunghar leres teu aya doa-doana fakir miskin sombong bisa bijil tina naon tina ilmu asa aing pangluhurna nganggo kabatur teh sepele bae lah sia budak kamari sore nyaho naon punten Pak sok sanajan bijil ti sahana pun ai bener matarima ulah picen heula dina hate ulah dibawa salat naon deui runtah hate nu kudu dipicen Asep panasan teuing ku dunia rek panasan mah ku ibadah pantes ece kamarana ngabring menirapi pengajian ibu-ibu ayeuna ih jadi panas ece antosan abdi bade ngiring sae gitu sae Kang kamana Kang masjid berjamaah lohor jadi panas tungguan Kang abdi rek milu berjamaah sae gitu sae ibu kitu teh bapak kitu teh najis Asep akang mah teu panasan batur salat ka masjid akang mah teu pipilueun batur parwasa akang mah teu kabita batur ngaji teu panasan nya akang teh panasan mah teu ngandengdek siga nu teu butuh ku Allah leres teu butuh teu ku Gusti Allah ayo geura cumponan butuh teu ku Rasulullah geura tuturkeun ajakanana insya urang mah lolobana panasana kudun dunia tetangga kabeli TV gede manehna nu muriang
Isukna tatangga kabeli motor ninja manehna pingsan. Nepi ka dolongok dirawat di rumah sakit. Dokter ge bingung ngadeteksi ieu penyakit. Ieu penyakit naon teu kaharti. Begitu make peralatan komputer, bijil tina layar komputer, penyakit takara kanyahoan. Naon nu bijil? Pelek. Jadi mikiran wae pelek ninja batur. Dilongok ku tatanggana ka rumah sakit. Nu ngalongokna tukang ngagosip. Ngagosip hari penuh gering. Ece kamari tatangga ece nu meuli motor ninja teh. Ayeuna mah meuli mobil Innova ece anyar. Paeh langsung. Asa ku gampang eta paeh. Cik atuh panasan makana iba batur mampu sodakoh piraku urang teu mampu urang ge boga duit rek sodakoh ka pasantren rek sodakoh ka yatim ka fakir miskin rek sodakoh ka mana ka masjid kitu panasan karena ibadah. Naon deui asep runtahat teh nu kudu dipikeun dendam. Naon? Memeh rajaban loba musuh, balik rajaban jadi loba dulur insya Allah. Memeh akur jeung nu jauh jeung nu deukeut heula. Da aya pangabutuh mangga dadak lain menta tulung ka nu jauh, pasti ka nu deuk. Makanya Imam Ghazali ngagambarkeun Islam yang bertetangga harus seperti kedua tangan, kun kal yadain wala takun kal udunain. Hiduplah kalian seperti kedua tangan, jangan meniru kedua telinga. Kedua tangan kumaha? Tangan kanan profesina kanu enak-enak bae. Paisluk sate, opor, sop, lalap, sambel bagian kanan. Giliran beteng mules lumpat ka WC. Yang kiri bertindak beye bau aing. Cebok terus. Tapi sadar diri. Naon sababna? Nu kanan teu sombong. Cek nu kanan aing bersih gara anu cecebok. Sanu cebok belah kiri ayeuna boga duit loba ka moal beli jam tangan pang mahalna dipasangkeun di tukang cebok. Tukang cebok jadi gagah. Tukang cebok ieu kiri tahu diri aing gagah gara-gara kanan mereka aing jam tangan. Kanan ateul teu bisa gagaro sorangan, yang kiri hideng datang teu kudu ditelepon ngagarowan kanu katuhu. Coba gitu jeung tatangga. Wala takun kal udunain, dan janganlah hirup seperti kedua celi. Ai celi kumaha? Telinga kiri telinga kanan itu jaraknya deket. Ti tukang paling sajengkal. Tapi sok sadejan sajengkal nu katuhu jeung nu kenca ieu celi can pernah amprok sakali-kali acan. Leres. Ayo seperti tangan. Saling memberi, saling menerima. Yuk majalengka di dia ngahiji. Moal jadi kekuatan namun tengah hiji. Leres deh. Bahkan Nabi lebih jauh menggambarkan Islam satu dengan Islam yang lainnya. Kal jasadil wahid. Harus seperti tubuh. Bagaimana tubuh? Lamun kesandung ibu jari kaki sampai berdarah. Nu pangeunana riweuh saha. Lamun titajong indung suku kana batu nepi kagetihan. Nu pangheulana riweuh saha. Biwir. Tetangga jauh. Nu cilaka mah dihanap. Biwir panggeulana monyong. Tek. Tiluan berarti. Biwir irung panon. Milu ngariut. Cek leungeun aya non wir. Cek biwir itu suku cilaka pencetan. Langsung leungeun turun mencetan. Panon simpati milu ceurik. Celi milu berem, biwiri milu monyong, huntu milu kekereket, tekuat nahan kanyeri, nu teu disangka bujur. Dibawa ka dukun patah tulang, dibenerkeun eta bengkok tulang, tekuat nahan kanyeri, milu gogoakan berat brot. Kompak kabeh kompak, henteu. Aya hiji nu cuek, teu pipilueun. Si eta mah sare wae di jero. Ngarengkol bae saya eta mah. Cuek. Indung suku cilaka. Bujur prat-prot, bibir monyong, untuk kekereket, panon cerik, celik beuleum, leungeun ge ngopepang mencetan, eta nu hiji eta apatis. Cek budak sakola mah apatis, nan apatis masa bodohan. Manehna mah ngarengkol we, jongjon we di jero. Eta teh cirina jelema lec.
licik saya mah licik tak kunaon ketika manehna aya kahayang ngariweuhkeun sarerea kudu aya wali kudu aya saksi kudu aya penghulu lamun setan geus aya kahayang bahkan kudu make surat resmi naon SIM STNK BPKB naon SIM surat izin menyolok nu kadua STNK surat tanda nurunkeun kolor nu katilu BPKB bukti pemilikan kendaraan brewok talamun saya eta geus aya kahay ngariweuhkeun sarere maka namun aya di masyarakat panitia rek ngayakeun rajaban anu mere tanaga nu nyumbang duit nu nyumbang pikiran tapi aya nu cuek bae masa bodohan lah kadang-kadang kaledek ka panitia sukses ge moal maaf giliran maneh aya pangabutuh sok ngadeuketan masyarakat ngadeuketan jamaah hayang dibantuan leres teu mun di dieu aya nu kitu marekan panto imahna the big family of Rengkol keluarga besar si Rengkol eta insyaallah di dieu mah kompak masyarakatna alhamdulillah tetap jaga persatuan insya la quwwata illa bil ittihad tidak akan ada kekuatan tanpa persatuan dan kesatuan. Terakhir, hikmah Isra Mi'raj naon Asep? Quwwatul ibadah. Aya kekuatan ibadah. Naon nu jadikeun kekuatan ibadah hasil tina Isra Mi'raj? Salat 5 waktu. Ketika Allah nurunkan perintah ibadah anu sanes, Allah cukup ngutus malaikat Jibril. Jibril sampaikan ieu perintah ka Rasul kaula. Jibril sampaikan ieu perintah ka Rasul kaula. Tapi ketika rek narima salat, Jibril jemput Rasul kaula, dirahasiakeun ku Allah. Ku wajib-wajibna salat sampai terjadi Isra Mi'raj. Maka ku Rasulullah dijadikeun tihang eta salat dina agama. As-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Nu ngadegeun salat berarti geus ngadegeun agama, nu ninggalkeun salat berarti geus ngaruntuhkeun agama. Sok dina rukun Islam aya sabaraha? Rukun Islam aya sabaraha? Aya 5. Hiji syahadat, 2 3 4 5 ieu teh jadi pamageuh Islam. Rukun 5 ieu Islamna. Jadi pamageuh. Bo tinu 5 ieu aya nu dijadikeun pondasi pikeun agama nyaeta rukun anu kadua salat ngaranna. Leres? Leres. Ngadegeun salat berarti ngadegeun agama. Ninggalkeun salat berarti ngaruntuhkeun. Contoh rukun Islam nu kalima naon? Nu kalima munggah haji. Maaf, ngaku Islam tapi teu ibadah haji masih disebut Islam, masih disebut Islam. Nu kaopat naon? Puasa Ramadan. Ngaku Islam tapi henteu puasa Ramadan masih disebut Islam, masih disebut Islam. Ditinggalkeun ieu puasa Ramadan. Nu katilu rukun Islam naon? Zakat. Ngaku Islam tapi tara zakat ditinggalkan ieu zakat masih disebut Islam, masih disebut Islam. Tapi ingat rukun Islam nu kadua naon? Salat. Ngaku Islam tinggalkan eta salat runtuh gitu. Rukun teh aya 5 nganu jadi pondasi rukun nu kadua di mana ditinggalkan kabeh jadi runtuh, kabeh jadi hancur. Makana ulah ninggalkeun sakumaha sibukna ge. Insya asana 50 rakaat, 50 waktu jadi 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Para nabi nusanes salat Asep salat. Subuh dipidamel ku Nabi Adam. Yang melaksanakan salat subuh adalah Nabi Adam. Ketika Nabi Adam diturunkan dari surga ke dunia, di satu wilayah bernama Bud, itu antara pertengahan India dengan Himalaya. Dalam satu sejarah diceritakan seperti itu, letak Bud. Nabi Adam dugina subuh ke dunia, langsung ngadeg 2 rakaat ngalaksanakan sholat, itu disebut sholat subuh. Nu kadua duhur,
duhur 4 rakaat dipidamel ku Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim menang perintah ti Allah kudu ngorbankeun anaknya dijadikan kurban nyata Nabi Allah Ismail alaihissalam, melewati beberapa rintangan tantangan Nabi Ibrahim lulus, begitu nyampe ke Jabal Kurban digolerkeun Nabi Ismail alaihissalam. Ketika rek dipencit dua anak geus berserah diri ke Allah, maka Allah ngutus malaikat nurunkeun gibas Nabi Ismail diganti ku gibas ku domba. Nabi Ismail salamet tepat tergelincir matahari menghadap kakulon waktuna salat lohor di tengah-tengah ngeser panon poe. Maka 4 rakaat Nabi Ibrahim ngalaksanakeun salat disebut salat lohor. Salat asar Nabi Yunus alaihissalam nu ngalaksanakeun salat asar. Ketika Nabi Yunus diselamatkan ku Allah, dikeluarkeun tina laut anu panggede-gedena nu terkenal na lauk Nun. Begitu dikeluarkeun tina beuteung lauk Nun, Nabi Yunus panjang yuswa sampailah di sisi pesisir laut. Waktuna ketika panon poe rek surup disebut salat asar. Maka Nabi Yunus alaihissalam ngadegen salat 4 rakaat disebut salat asar. Salat maghrib dijalankan ku Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa bungah bahwa ibuna tos ditutup ku Allah, dibersihkan tina fitnah orang-orang Israel Yahudi anu mitnah teu boga salaki tapi boga anak. Disebut penjinah teh Allah. Begitu dijelaskan ku Allah, ieu manusia pilihan kaula anu disucikeun ku kaula. Maka Nabi Isa syukuran ngalaksanakeun salat 3 rakaat maghrib disebutna. Isya dilaksanakeun ku Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa diudag-udag Firaun, salamet Nabi Musa bisa nyampe ke Palestina, ke Yerusalem, maka tadinya Nabi Musa nyalametkeun diri di satu kota kecil yaitu di Yerusalem Palestina, di Baitul Lahmi. Maka Nabi Musa pun syukuran ke Allah ngadegen salat 4 rakaat disebut salat Isya. Sadaya salat anu dipigamel ku para nabi para rasul Allah disampurnakeun ku Kangjeng Nabi Muhammad. Jadi aya subuh, aya lohor, aya asar, aya maghrib, aya isya. Nah maka disampurnakeun ku Rasulullah, sabab Rasulullah Rasul terakhir, Nabi terakhir, Allah tengutus deui Nabi, tengutus deui Rasul, sadaya syariat risalah para Nabi disampurnakeun terakhir ku syariatna Kangjeng Nabi Muhammad. Kullu syariatin mansukhatun bi syariatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua syariat para nabi, para rasul Allah disempurnakan terakhir dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Atuh pancena Nabi Isa can wafat asep masih di langit, bakal diturunkan di ku Allah. Engke aya agama naon? Nabi Isa dilungsurkeun ku Allah engke ti langit ka dunia, rek neruskeun syariatna Nabi Muhammad, rek ngadakwahkeun memperkuat syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi penerus, jadi ulama Nabi Isa tengket. Jadi pejuang Islam. Sabab dina hiji waktu Nabi Isa datang ke hiji tempat anu jauh kemana-mana. Di tempat gunung lebih puncak tinggi. Tidinya Nabi Isa kaget ningali aya batu bodas. So Nabi Isa, ya Rabbi, ieu batu ku endah-endah teuing. Ieu batu naon sake endahna meni bodas kieu caang hurung. Saur Allah, anjeunna hayang apal jeroan ieu batu. Hoyong Gusti, cobi dibuktoskeun ka abdi aya naon dina ieu jero batu. Eta batu belah bijillah hamba Allah. Make baju tina kulit berbulu. Cahayaan eta si jalmi eta si hamba Allah keur ruku sujud keur salat. Beres salat ditaros ku Nabi Isa. Anjeun di dieu hirup kaula di dieu. Geus sabaraha tahun anjeun di dieu hirup? 400 tahun. Masya Allah. Ai dahara anjeun naon cicing di jero batu? Anggur. Sok anu ngiriman ka kaula anggur. Ku hebat-hebat teuing anjeun jalmi mulya.
salilana anjeun mah ibadah, ruku sujud salat bae. Teu aya kegiatan ka mana-mana. Henteu da kaula teu bisa keluar, kaula di dieu bae salat bae kaula. Masya Allah. Ya Allah, abdi hoyong atuh gaduh amal soleh seperti kieu. Allah ngajawab, ya Isa, aya nu leuwih alus. Nu leuwih alus kumaha Gusti? Aya nu leuwih alus tibatan jelema ieu. Oh aya deui, aya saha umatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaulah bakal nyadiakeun umat anu akhir zaman, ditutup ku Nabi akhir zaman, umat Islam, umatna Nabi Muhammad SAW. Saena kumaha eta umat ya Allah, ketika datang malam nisfu Sya'ban, eta jelema salat, zikir, loba istighfar, loba tadarus. Pahalana leuwih ti jelema anu hirup 400 tahun. Masya Allah. Nabi Isa ngajerit, ya Allah, jadikan abdi umatna Nabi Muhammad SAW. Maka ku Allah diijabah. Nabi Isa disimpan heula di langit, engke bakal diturunkan di ku Allah, bakal neruskan perjuangan dakwah Nabi Muhammad, jadi umat Nabi Muhammad. Bahkan seriwayat ngajelaskeun di Masjid Nabawi aya raudhah, di raudhah aya 3 makam Rasulullah pangpayuna, di pengkeureun Rasulullah aya Abu Bakar Siddiq, di pengkeureun Abu Bakar Siddiq aya Umar bin Khattab, 2 sahabat Rasulullah aya di jero raudhah Madinah Al Munawwarah di Masjid Nabawi. Ngan di pengkeureun Rasulullah aya lahan sabenerna mah sajalmieun nuju Sayyidatuna Aisyah wafat, ek dimakomkeun di dinya. Kan ku para sahabat ditolak, maka Siti Aisyah dialihkeun dimakomkeun di Baqi. Baqi teh pemakaman para keluarga Rasulullah aya di samping di luar Masjid Nabawi, namina Jannatul Baqi. Ternyata rahasia terdalam, ternyata salahan eta pimakameun sajalmieun di pengkeureun Rasulullah samemeh Abu Bakar Siddiq itu adalah bakal jadi makomna Nabiullah Isa alaihi salam. Mungkin Nabi Isa ketika wafat makomna bakal dipengkeureun makom Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Masya Allah. Sing jarerit jelema-jelema Nasrani, orang-orang Kristen sing jarerit ngarasakeun hanjakal kunaon teu iman ka Kangjeng Nabi Muhammad. Padahal Nabi Isa nu disembah ku manehna bakal neruskeun perjuangan Nabi Muhammad, nyebarkeun syariat Nabi Muhammad, nyebarkeun syariat Kangjeng Nabi Muhammad, bahkan hayang jadi umatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Nabi Rasul pilihan Allah, jungjunan urang sadayana, sehingga gelar anjeunana disabet ku anjeunana Sayyidil Mursalin, pemimpin sakabeh utusan Allah. Kangjeng Nabi Muhammad teh Sayyidil Makhluqat, pemimpin sakabeh makhluk Allah. Sayyidil Anbiya, pemimpin sakabeh para nabi. Mudah-mudahan urang udah jadi umatna sing tipayun kengeng syafaatna di Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakitu bae, mudah-mudahan ampapatna hapunten dipiwarang 2 jam nurut bae kuring 2 jam. Ceuk rek ka mana? Nanu teu sabar teh lain aing da manehna. Diuk heula. Awas nu balik paheulana can ditutup ku doa. Isukan salakina karawin deui. Itu ngalalep deui, itu ngalalep. Calik-calik. Oke, doa mat terakhir. Ku guru urang sadayana teh sumkuring sakitu bae nyuhun kenapunten. Tina segala kakirangan, hatur nuhun kana segala perhatosan. Hadanallahu wa alaikum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.